saking prawing wang tinalangan ya ampe girina sekara pinuji sekara pinuji lumut jebat kastori ya nyebat kastori kacarios di kampung Tumaritis Desa Kenagorowong di Buminas Astra Jingga anu nuju rumah tangga sareng Nyi Ijem kukituna ieu Nyi Ijem hirupna teu lehna teh semplek nincak seemplak kitu salah kieu salah kieu salah Hari
dapur meuni eueureuna. Ai puguh mani biasa kanana teu nanaon, ieu mah deui teu ngasakana naon kantun sabak cibik teu puguh we. Da anu teu boga mah kieu hese. Itu salah, kieu lain jeung seunuk parum wae teh deui ah. Pangabeuki salaki beda jeung batur bararangga cepot mah. Pangabeuki teh lalab teh kudu rupa-rupa lalab. Naon di antarana teh? Bere mehna mah jengkol da embung teu beuki cenah. Majar teh sok jengkoleun. Bere peuteui sok pupeuteuyun. Ulu-ulu. Pangabeuti pangabeutina teh daun cangkudu deui. Beda jeung batur. Sakali dahar daun cangkudu teu mah 2 tangkal pan. Kali dahar eta. Sakapung mah jadi bere daun cangkudu sok nanyakeun. Majar teh cenah jam, jam naon? Di mana daun cangkudu? Oh boh, di tangkalna oge pan geus rigil tapak maneh cek urang teh. Teu percayaeun meh naon paneangan ka dapur sorangan. Kukur kakar kukur nangkarak ditangkubankeun, nangkuban ditangkarakeun. Eta dinu emer samarungna ideung-ideung daun cangkudu. Padahal mah keuman carana ideung dilalap. Atuh beda mun urang mah nya, daun cangkudu jeung cana kolor. Kanyahoan teh tinggal ke kolorna pandu kolor karet, botot ke urang jebret-jebretan. Tuh, teh ieu jeung seunuk parum bae tarasi jeung terek asak deui belum tarasi. Nah, ieu tarasi jadi tadi nama gepeng kunaon aya jadi ngaguruntul. Ih, rada hasum teh. Ih, guring, kahili jeung do kucing. Aduh, anu teu boga, sararese tarasi-tarasi wae oge mending geus pahili deui. Geus ah cepetna beukieun ieu dah. Urang lain teu hayang juga makeun ka salaki teh ngaulaan kanu jadi salaki teh. Lain teu hayang maklum da urang mah teu boga lamun cenah beungar kos batur mah. Urang mah moal kaelehkeun pisan ku batur. Moal eleh gos ku batur. Dina barang beuli oge. Bener urang mah. Lain heureuy tuh jalan oge batur mah. Di aspal naon urang mah moal. Erek make sukro jalan oge. Ampar sukro. Meuli sukro 2 truk mah. Jeung ampar jalan. Iya bener urang mirunan oge mah make huut sagala batur make huut. Urang arek meuli tari itok 2 truk. Make mirunan. Kalau bareungit euna mah. Mirunan mah. Usum nyawa lamun sawah geus meujeuhna. Bener hajopan sok loba manuk. Urang mah nyawisan maledogan manuk mah make batu mah make nanang. Meuli we endog 2 truk mah. Bualedogan ku urang ku endog. Pokoknya du beunghar atuh. Make elehkeun pisan urang mah. Lamun beunghar teh nya? Lamun beunghar ieu mah ngalamun kitu. Ngingu hayam ge urang mah pertenakan juta. Hayam, boh, meri. Erek disapatuan urang mah. Mari. Urang anu beunghar mah teu batuan. Di sabatuna ge ka Mahrani urang mah. Ka toko Mahrani. Usun pas seentognya. Eta oge hayam erek make selop naon. Di Mahrani loba selop. Marukankeun. Kari nyokot nya. Kari nyokot ayeuna oge. Aya. Aduh ayeuna. Jangan tadi lebaran. Aduh, salah. Aya Pak Sarif nanya. Bener amun beunghar mah urang geus batur geus. Hayang nginum ge mah kudu naheur cai. Kumaha? Laut we disedot urang. Oh nyadu beunghar wenang. Amal ge geus mah kaelehkeun pisan urang. Idit ka warung moal leumpang. Moal leumpang idit ka warung oge. Wah, mapes batur sagala angkag ingkit leumpang. Diseret we anjing. Kemana wae sih salaki teh lah, para rese. Ngalamun atuh mah berang-berangkeun. Oh da, hubung aing ngalamun da urang teh beusin gelo. Daku urang kudu gelo mah daerah kasebutna. Loh gini si jam jadi gelo. Gitu. Pan geung we urang ai teu bener mah. Ada pantas gitu, ada kurang hidang mah. Cepot kurang hidang, urang kurang hidang. Mun padahal mah nya
Itu tak pangeran teh kita hati hararidang kabeh. Kan jadi Air beneran. ulah yang Bayang bener gitu nya. gitu. Mun jelema teh hideung kabeh kumaha tah? Nya lamun hideung kabeh mah lapur mun mayar pajak meureun ka. Nya Aduh, dengan ieu kusi cepet kasar amat gini hese ditungguan anak ka mana sih? Sokonan eta wae mah nama eueuh gadag dan ngobrol we gitu. Tanya. Tah, asal sora juri goge. Masalah. Tenangan dan cangkudu eta. Bejaan eta cenah cenah ngadaun kudu bejaan atuh. Tuh Kang Cepet ya, ngangon nyamuk. Oh nya. Aing ngaboga pamajikan ka si Ijem teh kieu we ye. Mana leunca ka beuki aing? Leunca mana? Lain sok nyadiakeun leunca keur ka aing. Ah itu pan dina baju diterap-terapkeun. Hor. Anjing. Lunca di mana boga lunca? Ampun aing si Ijem ampun. Aing dahar euy. Kasaleun Aing tidak kamari. bararangga, maneh mah bararangga tuh ge Kang, bararangga. Dengan sangu teh beda jeung batur pangabeuki teh. Heuh apaan maneh teh ngabalanjaan aing teh ngabalanjaan ka maneh teh jam leuwih rarasaan mah tinu beunghar. Leuwihna kumaha? Emas mah duit mah jutaan dari ka manageun teh. Juta mana? Hor. Sajuta sajuneng. Nu buta meureun dijajal eneng. Pintar ngomong mah kos dia mah heueuh. Hari mah balanja juta. Coba tuh dia mah kaanggap ieu ya. Da mah jeung makan ngabi apa aing teh jadi banar muning ane teh. Oh, man horeng teh. Heuh. Munding nah. Tandukna unggul dijual ku aing. Oh bener muning edan aing ah. Aduh. Ampun cing euy. Ya, geus usaha naon usaha. Ari ieu jam naon dina ieu dina anu dipincuk naon ieu? Oh, eta kacang suuk pana. Hah? Kacang suuk. Acang suuk boga ti mana maneh nu kitu? Nang mulungan sangkang nawungkul. Ijem. Tuhan atuh. Aduh, obat ila aing. Tuhan atuh. Nya aing sataun deui rumah tangga jeung maneh TBC aing Ijem. Nya urang mah bisa murag jantung urang jeung maneh. Ganti. Ampun cing. Aduh. Ieu naon ieu belum terasi? Belum tarasi tah geura ambuan. Saruan teu. Saruha. Endar wae tah masuk ge. Aduh, ampun cing atuh ti ucing ulah dibeulem Ijem. Oh nya ieu eueuh tarasi. Naon nu aya jadi Naon we nu aya lah Oh, jadi cing. loba teuing omong atuh lah. protes digedekeun gitu. Aing euy. Si horeng di mah tangga jeung si Ijem mun ke kuring jeung kieu we na teh semplek Ijem. Nah, jadi itu da urang imah-imah jeung maneh teh dirasa-rasa teh jadi mutuna mah awet rangsak. Heueuh, kieu ceuk agama oge. Urang ulah waka nekenkeun ayeuna nyalahkeun ka dewek wungkul. Dawuhan pangeran dina katerangan keur nu kupur mah geus moal aya pitulung. Dengekeun. Heueuh sok. Jadi ai kupur teh hartina katutupan hate tekad ucap lampah katutupan. Tidak kumaha maneh mah sungut kuduna ngomong hade ka salaki sia-sia uang aing munah maneh. Ayeuna tekadna katutupan kurasa panasan batur meuli TV urang hayang bari jeung duit ti mana eta teh kupur keneh sarua katutupan pan tungtungna mah teh semplek teh semplak. Jadi moal aya pitulung teh. Dari urang teh katutupan ku pupur. Naon tadi akang? Kupur hartina kupur teh tertutup. Oh nya. Bukan teh urang teh ulah dikupur gitu. Heeh. Alah sok inget teh aing kana lampahan baheula. Keur kumaha? Waktu tepung jeung maneh baheula geuning. Oh keur akang dirajoaneun. Heeh. Uring keur rajo deui. Basa lajo naon hari teh? Rajonan jibrut nah di teh urang. Kang ayanya. Basa lajo nu gelo teh ning di tengah jalan. Dina kan ngareret kawinnya. Tuluy kumaha ning maneh teh?
Akang ngareret kawin. Guru ngareret. Nang dua kompet tadi tadaun. Aduh. Jadi ke depan gini. Ini manja gitu kok kalau nalene ada di. Nanti cici menjong-jong lunak lene segala dia. Jem. Udah, yang atuh ngajaran pisah kali aja. Aing. Mending Kang Si teh surupan euy rek memori baheula. surupan naon? Waktu kitu. Nya. Kumaha teh surupan teh? Waktu kuring panggih jeung Nyi Ijem hate leutik nyarita. Aduh manisna waktu kuring wawuh. Aduh dag digdug hate ngan keur manehna. Aduh can puguh Saan ka? bebarengan sauyunan silih asih saati miheman Wah, paheut janji modeu bukah deui unggal Sabtu sore datang ka manehna waktu kuring panggih jeung manehna jem resmi ngajak tunangan paheut micinta ukur rangkul tresna pikeun jawabna kuring rejeng manehna hiji saati babarengan sauyunan paheut janji saati mikemang Sabtu sore sok tak kiwur kate ngarep datang tandaning satia waktu kedal ucap jeung manehna kebek kurasa bagja aduh bungahna cipanon ka bunga pikeun saksina kuring nampak cintana henteu nyalakan. Sok kan di mana ayeuna jam? oh urang na. Urang ge bisa. Sok. Masih Oh, manehun nyanyi. ayeuna Heeh. kata-katana naon? Naon we kata-katana masih kainget deuleu. Basa kuring panggih yang maneh ate tetep micinta acep Aduh, heeh. naon nana basa kuring panggih yang maneh ate menidak didu alabatan waduh janate Beneran cepot. Direkam biar rekor kan sawi. Alah, jam. Kitu ngajukeun rekaman ngajukeun. Alah. Ampun jeung batuk di jam aing teh lah. kuringnya batuk wae Kang salesna ieu ah Lain ai bombat di mana jam? oh ya tadi pipir hawu apa Aduh, di mana syok teh bombat teh obat batuk deuleu. Obat batuk alergi, obat batuk eta godroh, obatnya bombat batuk gangsa atau batuk lobating alatan ngarokok, bombat obatna euy jem produksi Kalbe Farma Indonesia. bombat Bombat. nya bombat teh cenah cek eta mah Oh, obat batuk teh. bom batuk Bisi, cenah bisi lain Adi. lamun maneh emplu nya. Lain lamun maneh emplu ngucur irung ulah diantep. Ya mah kumaha irung ngucur disegrok deui. aduh nya teh teh Ai kitu. nya mesin teh kabeli uyah kan aya Ampun, hijau.
eta teh obat flu teh bisa sakit kepala flu prokol Nya. di warung-warung anu deket teh geus sadia tanpa resep dokter ge bisa dibeli heeh bisa diandalkeun teh prokol teh Aya jeung meulina lah. obat batuk bombat ngaranna lamun obat flu mah nya eta prokol sing inget Ingat naon teh obat naon inget teh. Obat merokol. Merongkol. prokol belegug lain morongkol Pangadulan Kang bukan majikan. aduh ampun Pokoknya ari pamajikan balagu kudu bere nyaho ku salaki. ieu mah dititah ngaji atuh da dasare aing jumatak bapak maneh teh baheula teh mapatahan ngaji ka maneh jem Oh nya kieu meureun. kumaha bare bisa ngaji Kan di wadah kumang cangkir. Bareto. lain ngaji di warah nongtot teh mah belegug masih cangkir aduh ampun cing aing Gusti nu Maha Agung heeh dek ngurek jem aing Urak naon? dek ngalebelut ya Oh. Mal eta ngebon. moal sarore amena ka kebon dari ngurek sugan menang sakintal we sapoe aing oh Di nyawa bari kebon awi. nya si belegug nya ngurek di kebon awi lain di kebon awi lain ngurek atuh belegug ngeujeun nureun aduh ampun cing jam sabaraha ieu teh cenah aing aduh Ada ampun ke cing jam 12. kayak ye tanyakeun sabaraha jam deui cenah ye aduh buat tinggi lah ilallah jam sabaraha cek jam aing rek salat Rek salat. oh atuh udah urang ngomong aku beragama Nah udah kudu natapan adi bade di guru mutatap. aing mau kena mana ke mana Oh, apaan kamari digadeko? Jora nuntut mau kena digadekeun Kumaha we eta talak ragamnya jem. Nanya ada urang atuh da banda teu boga. heeh nggak sih ganti kuseng abeh dina sujud teh ngagomrang dulu jam eta asakeun heula itu sanggup geuning gigih keneh aing dek kalebak heula rek mani heula sakedeung Asam. Asal topik
Kemana wae nya si cepot teh. Coba ge ngurak kuat 2 tahun can balik keneh wae. Bukan lain ngurak tong ngodah jarang. Uga dagan balik ngurak. Gua teh mau belut, mau orai totong. Enten ngotong matana. Sebal kalau laki gitu teh. Oh iya. Ngurak gerau ge mawa orai sadut, kadut. Orai sadut. Entah kurang bikin goblok aja di perawan orai kadut lah ya. Batur mah belut ngurak teh mana mah buati orai, bori. Orai, aya orai ulang. Orai hideung. Orai ulang. Orai ulang, orai hideung. Gua kau nyonya. Larusing. Lah jadi si cepet lah orang jongjon. Gitu urang jongjon gitu asa plong gitu cepet lah kaulaaneun. Ini ngahaluang abang merangkul. Bener. Mun si cepet mah lila mah syukur urang mangarep-ngarep pisan mah. Lah atoh si cepet na urang jongjon sih ka mana-mana oge. Aya lalajuaneun mangkat. Orang narek sentrag-sentrug we janana ge. Inggon lalajuaneun serandal serini. Waduh. Rek tual toel. Aya nu nundutan di toel. Gan we urang hasil ai daek urang kitu mah. Aduh. Oh mangkat kanu
model raja film gitu yang golek naon we anding gua raja anun mah loba tukang dagang gua tukang dagang nundutan cokot pan urang makan nyawan ada eta mah lain nyopet da teu kanyahoan nyokot teu kanyahoan bogana gitu haruh batur gitu jadi ulang-ulang sorangan wae itu lah para rusing ai geus kieu teh lagu originalnya lagu naon atuh neng da ibi mah baheula teh teh lagu lain lagu zaman ayeuna mah lagu teh meuni ini rindu teh geuningannya nya ayeuna mah sagala rupa-rupa lagu teh sagala aya lagu naon mah komo dangdut tendannya lagu aya lagu somsu heeh somsu eta meuni somsu aduh meuni somsu bongan anu elan bae Suara Risa Skala di TV. kanan bima lagu Sunda baheula mah lagu ieu lagu si Kalong Hideung weh apa ngabisa teh kitu zaman baheula zaman ronggeng ketuk tilu ibi mah urut baheula teh urut ronggeng marukan gentah yang ketuk tilu nya ketuk ngan tilu digalane ku ibi enggak toko nih kasih lumayan orang teh saleta-letadeun mah kitu ya tanya suara ibu mah buat santer atuh gana cing ah wah ti dieu ge di Bandung menembang di Bandung kadang ke Jakarta mah suara ibu banding ku tarik-tarik nanti yang kemana sih kang hidang kira yang ewonnya tekeren deh aduh pasti ngetungan tadi na guguruna iya anak mbak nggak pernah lagi itu seorang mau mandi senggol mah kakak mbim kemana di jangkung hidung gerak asep taruna anu demeng jadi eta wae jadi inget aduh teuingan kamarana batur ieu teh sigareng eueuh ieu teh sidawara eueuh kamarana nya meni boga dulur teh eueuh nu dika karunyaeun ka urang teh tiga nu atoh boga dulur kos dieu teh Dikala simut terjadi. Sa sigareng ka mana cenah Dikala simut panggil di saung tadi. oh dipanggil di saung saha tukang naonnya oh tukang mie tetrek aduh trok pantau kuat kos gitu. Assalamualaikum. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya masuk? Oke. Mohon keikhlasan ibu yang punya rumah, izinkan hambamu masuk. Oke. Permisi. Oke. Di manakah saya harus duduk? Di oke. Ini rumah kepunyaan ibu. Iya betul. Lega. Aduh nyameureun. Belandongan ini. Ya panginten bumi sakapeung di anggol lapang poli tiasanya. Oh bisa? Ageng. Bilikna garde layang angin. Lain liang angin. Naon? Bilik geus butut, bro. Ibu jangan kaget. Saya datang. Ibu yang datengin saya. Iya. Tahukah ibu siapa saya?
Tahu. Coba. Oh, Bapak ini yang suka itu di jalan perapatan ya? Yang suka apa? Suka dagang? Batin. Hebat. Batin, cenah batin. Saya Bu. Saya bukan orang sembarangan. Oh, bukan sembarang orang. Bukan sembarang orang bisa atau orang sembarangan bisa. Oh, tapi Itu bagaimana enaknya Ibu. iya. Saya dari kantor asuransi. Oh, iya. Tahukah Ibu asuransi Tahu apa? yang di sisi ya. Maksudnya Ibu ngebodor? Iya, saya kita nggak bodol. Lalu payung. Begini Bu, Iya, saya datang ke sini sengaja memberi kecerahan masa depan Ibu. iya, Agar Ibu tidak menghadapi masa depan yang sulit. iya. Jadi seolah-olah Bu jangan tidak dipikirkan masa depan. Jadi kalau Ibu menjadi orang yang madesu, masa depan suram, Iya, rugi. iya. Sekarang banyak kesempatan untuk mencerahkan masa depan. Masa depan kita bagaimana, Pak? Nah, saya sebetulnya dari jauh melihat rumah Ibu sudah pengen nangis. Sedih saya. Sedih. Jadi Bapak itu melihat rumah saya sedih. Iya, kenteng nyangeng. Jadi saya merasa iba. Sudah melihat kenteng nyangeng, ternyata Ibu juga nyangeng. Saya juga ke bawah yang geyeng. Jadi Bapak harus yang geyeng dah. Tapi Bu, no problem. Hah? No problem. Tahu Ibu tentang no problem? No problem. Ya, apakah Ibu mengerti tentang itu? Mengerti? Tidak usah dipikirkan. Ya enggak. Iya. Kalau mikirkan, kalau mikirkan omongan itu aing ngodah. Iya. Jadi begini Bu, Ya. yang dimaksud asuransi. Iya. Seperti saudara-saudara kita yang korban di terowongan Mina. Oh, begitu. Karena beliau-beliau ini mendapat jaminan asuransi, ternyata mendapat musibah yang begitu besar, mendapat uang ganti Oh. dari asuransi. Seperti Ibu kalau masuk asuransi, nah gigi Ibu itu akan diganti. Jadi gigi saya Ya, pakai gigi bagong. jadi itu Bu. Iya. Saya sengaja. Dengar Bu ya, Iya, iya. apakah Ibu boleh mengizinkan saya menjelaskan hal ini? Boleh, boleh saja, boleh Boleh. saja. Tidak ada keberatan, tidak ada yang berat-berat. Ibu, apakah Ibu bersedia memberi makan pada saya? Sedia. Mana makanannya? Dah saya ngerebak pojit. Ada. Jangan takut. Di sini banyak. Di sini banyak apa Bu? Banyak itu daun cangkudu. Maaf Ibu mungkin sedang tidur, saya datang sini mengganggu Bu. Enggak. Maaf Bu, masalah betul. Enggak. Betul Bu, betul. Iya. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau Ibu tidak tidur dan Ibu tidak merasa terganggu, saya akan memberikan informasi. Barusan kedengar ada yang harewas pada saya. Gaib. Oh, ada gaib. Ada gaib. Apa katanya? Nomor Apa? berapa? Untuk kapan? Untuk nanti Kamis depan. Kalau saya mampu, Ya. tidak akan saya berikan pada Ibu, dihakan sorangan. Jadi begini Bu, Ya. bolehkah saya tidur sama Ibu? Oh, tidur? Ya. Jangan begitu, Mas. Aduh. Mas, Tidak. Mas Broto. Jadi begini Bu. Ya. Tapi saya ngomong-ngomong di sini berdua sama Ibu, kemanakah suami Ibu? Oh, suami saya. Heeh. Maaf, ya Mas. Apa yang harus saya maafkan? Suami saya tidak ada di rumah, Mas. Oh, Ibu sedih. Ya, saya sedih sekali, Mas. Saya terharu Bu. Duh. Jadi, Wih. Mas manggil sedih sama saya. Aduh. Saya ikut sedih Bu. Aya, eta sahabat angin rokok Bu. Nggak ada, Mas. Yang ada apa Bu? Yang ada di sini kaleng tuh ada. Mau bicara sama kaleng. Ece piraku poho deui ka urang Ece. Aduh, eta si gareng tambul juri teh. Untuk menik segala asuransi saransi naon.
Ada itu duduk biar dikarlepkeun urang hayang nyoba ka Ece. Ternyata sora Ece masih kena budeg teu apal kana sora. Ih, apa di paraban we orai. Ulan ceuk maneh urang teh. Kieu Ce, kuring teh ngadenge beja. Selenting bawaning angin, kolepat bawaning beja, tembung rawat-rawat gendongan lan pikulan. Teu sangka. Jadi pangna kuring datang ka dieu, kuring teh hayang neuneun ka deudeuh nu kanyaah kanu jadi lanceuk. Oh, emang seharusnya, Reng. Ece pamajikan Akang. Nya, Akang saraki Ece. saraki Ece. Kuring adik Akang. Adik Akang. Akang lanceuk kuring. Lanceuk kuring. Kuring boga Akang. Boga Akang boga kuring. Kuring. Kuring boga Ece. Ece. Ari Ece. Boga anjeun. Anjeun. Ece boga BH. Jadi gareng boga kokolor. Aduh Ce ngomong-ngomong kemana si Akang Ece. Penting pisan Ce ieu. Ih, lancuk maneh teh keur ngurak, Ya Ce, hatean jadi salah kita asuransi model ini teh nya. Negara urang teh geus berkembang. Model ini dina koran pikiran rakyat sok aya berita ngeunaan Aztek, asuransi tenaga kerja. Asuransi bangunan lamun imah Ece runtuh digantian. Gitu. Asuransi kebakaran lamun imah Ece kaduruk digantian. Ngan ulah diduruk dihaja. Tadina urang ngahaja we duruk ame di aya asuransi na. Ta eta teh Ce manipulasi, Eta teh. menyalahgunakan aturan yang akhirnya bukan mendapat ganti tetapi dibui. Aduh, Tahukah Ece bui? tahu. Apa? Buleud. Eta mah hui. Nah itu Ce. Jadi saya datang sini, kuring sudah dewe nya Ce. Tadi mah keur nyamar. Eta Ce. Jadi urang teh hayang nepikeun kanu jadi lanceuk supaya si Akang teh ulah ieu Ce jadi tenang yang ngarepan masa depan teh teu keung. Heeh. Nah lamun Akang asuransi naon anu dipake mayar nanya. Lah gampang atuh deh. Eta Rek, kudu make duit. mayana teh. Anduk jual tuh nu di juru. Malaku burung. Anduk nu di loba pulau. Tah keur yey. Yey. Hei, Naon yey? teu nyambung. Eta sing ngerayai kitu. Si Akang kira-kira datang malah mau datang kurang ditungguan. Rarasaan mah datang ayeuna. Yakin? Yakin. Dumasar kana naon Ece pang nyaritakeun si Akang bakal datang. Tina batin, Tina batin ya? batin. Tapi Ece kudu apik cara menggunakan batin. Sabab didinya utak ati urang geus karasa. Jeung urang ngayakinkeun nyaho Ece utak. Nyaho. Naon? Jero gentong. Eta mah cu. Tak itu Ce jadi kuring datang ka dieu. Ayeuna kuring bieu geus di imah bapa. Bapanya tujuan. Bapak ngarojong kana ngeunaan asuransi. Jadi ngarojongna kumaha imah urang supaya dijual lahan. Lain maksudna engke si Akang di mana menang gawe. Misalnya nganterkeun juragan Gatot Kaca. Menang duit. Tas si duit teh ulah dihamur-hamur. Sesakeun keur mayan asuransi. Oh. Ayeuna mun si Akang upamana keur macul, jempolna kapacul. Tah lamun asuransi menang ganti. Di luar negeri mah Ce, anggota badan aya aturan suku diasuransikan. Nah, seri Ce. Jadi kumaha? Jadi kumaha naon? Eta suku diasuransikan. Tah, di batur mah Ce seuri diasuransikan. Lamun Ece teu bisa seuri, tangke dibayar ku asuransi. Berarti Ece teh eling. Sabab maraban Ece mah ku ladang seuri. Tah kitu Ce. Tah ieu mah ieu panglepikeun ka Akang. Kumaha? Ya kuring mah kitu-kitu tah ieu tabak. Tah ieu administrasi. Baca we ku Ece sok-sok baca Ce supaya lebih jelas jadi ditepikeun ku batur mah teu kaharti. Jelaskeun ku Ece baca. Baca. Ieu teh. Sok baca. Naon sok ditalar dah itu mah. Asa, isi, orai kisi. Ibi, maneh kebih gini. Nya, Mana? ya. Jigana nya kitu. Oh, Terus? salah. Tak iya Ce. Ini adalah pendaftaran pertama. Kalau memberikan yang 5 tahun, Ece harus membayar per tahun sekian ribu. Iya. Ada tahun yang kedua. Andai kata dalam jangka sekian tahun kecelakaan tidak ada, uang tidak akan hilang. Jadi tidak akan lapor, uang kembali. Tapi jaminan hidup cerah. Cerah. Cuacana cerah. Saya bukan peramal cuaca. Saya hanya memberitahukan. Iya. Cerah jaminan Ece. Jadi Ece teh moal ngacoblak teu puguh. Moal jiga anu make jeung dibulak dibalik. Make jeung cembereng teh. Jadi regreg yang hareupan hirup teh. Iya. Palingeun Ece jadi jelema anu yang hareupan hirup tenang.
tenang. Tidak nogencang, tidak memikirkan yang bukan-bukan. Ayeuna cuma make jeung ngalamun hayang nyapa tuan meri. Moal ngalamun hayang nyapa tuan entok. Oh, eta mah ngalamun, rek lamun jadi jelema beungat gitu. Kuring ngimpi eueuh ngalamun kitu. Ngalamun nyapa tuan meri, nyapa tuan entok, make jeung maledogan manuku endog. Tah moal nepi ka kitu. Nyawan ya kuring. Nyawan ngadanya kentar. Aduh, jam. Aduh, Aya si gareng, Kang. Aduh, pangmasakeun teh euy mun ngurek teh. Mana? Dah hulu munding. Eta ngurak menang hulu mun. Aya awakna ka mana? Awakna teu kadudut. Rasa we lah. Yang penting. Aya si gareng, Kang. Oh, si lain ning reng jeung sa euy. lah sok ulah adat. Kakarak ngurek menang hulu munding geus mung nanya. Lain mung nanya aing ada. Kakarak kareret. Sia tadi ijam teu ngalakukeun naon-naon jeung si gareng. Aduh. Ya, Iya, Kang sokanan. anger ceuk salaki ceuk miyuni hulu munding. Kapan hulu munding gede? Gede huluna anger. Make jeung mitnah kitu. Ulah nyangka yang bukan-bukan. Iya, urang teu ngeuna puguh-puguhnya pejakeun teu. Eta geuningan sia mawa surat naon teh meureun eta teh. Yuh, surat naon surat. Ulah aya Rusia anu disumputkeun ka salaki mah cing neuleuh teh. Naon sia gereng? Kang, kuring datang ka dieu. Kuring datang ka dieu. Pasti da boga maksud. Bunga. Lain diteruskeun atuh, Reng. Tadi nama hayang pabaliut pek teu bisa urang. Bagi jeung kuring datot-dot diteng. Tanya dia Kang. Kuring ngajelaskeun. Akang lanceuk kuring teu ngeunah lamun boga lanceuk teu panggih jeung kasenangan. Lamun boga lanceuk tunggara salilana. Ieu Kang prospekna cerah. Masa depan Akang jaya lamun Akang milu kana urusan asuransi. Oh, teh asosiasi di mana teh? Asuransi. Jadi maksudna asuransi teh naon teh? Jaminan masa depan kita. Ayeuna Akang boga anak. Umur 1 tahun diasuransikeun teh ayeuna asuransi pendidikan. Di mana ke anak Akang ningkat kana mahasiswa, lulus di SMA, Akang tidak usah kecewa, tidak usah termenuyung memikirkan dana atau biaya untuk menghadapi kuliah si anak. Ai anak kucing bisa teh. Tak anak kucing mah kan ku Akang. Udah Kang nanya segala anak kucing. Heeh. Kuring tadi kan bawa anak entong. Dihakan ku ijem. Jadi serupa-rupa ini. Untuk membeakan teuing deui. Aduh, makaning salas deui gawean. Jadi kumaha Kang kira-kira Akang tertarik dengan adanya asuransi? Henteu dek mah kabotot ka itu ka dieu dek mah. Jadi Akang merek sigar tengah. Sigar tengah dek mah. Eta mah kumaha silaing duit anu di bapa mun abuskeun ku silaing teu naon. Jadi Akang moal kabawa ka kasepuhan, moal kabawa ka nu ngarora. Cek aing kok sigar tengah aing mah. Jadi moal ka itu ka dieu. Moal ka dieu. Sama lamun Akang milu ka kasepuhan bakal dipika izin ku nu ngora. Heeh. Mihak anu ngora bakal diteke ku kasepuhan. Bener. Moal bisa di rumah tang siang. Asuransinya. Eta aing da. Jor karo mentang sih. Lain maksud urang mayar asuransi ulah ka rumentang siang. Oh, ka Bandung? Ka Bandung ulah rumentang siang mah keur lalajo wayang teh mah. Nya Kang. Heeh. Jadi kitu tah. Jadi lain pangabuskeun mitoha aing. mitoha Kang rek anu mah. Teu bisa nu geus maot mah. Teu bisa diasuransikan. Teu bisa. Lamun mitoha Akang geus rek maot, cileun negara gede. Asuransikan. Lamun cik dokter 2 poe di maot, asuransikan abuskeun anu 60 juta. Lamun si Ijem ngucur ceulina asuransikan teh. Asuransikan anu 60 juta. Si Ijem pae Akang diborogod. Mending kitu we geus tong lila di dunya ya. Sok kasih abus asuransi kanya euy. Tah sok. Tulis nama. Nah, sana anu sabenerna teh. Ngaran keudetik mah. Ijem Sarining sih. Hai. Naon? Yuk. Naon mangga teh. Make ieu da, make Sri. Oh, Sri Elizabeth. Jebet beungeut mah. Halus dicoba, beungeutna beungeut jebeteun. Jadi Sri Elizabeth. Lahir
Lahir tahun 1250. Satu mangkok. Aduh, coba lain dagang ya, Bace. Nyebut 1000 nage kuat ka nyolodor ka hareup. Jadi tahun 1400 Hijriah. Hijriah. Nama ayah? Nama ayahku. Ayah. Yang panjang atau yang pendeknya aja? Yang pendeknya. Samili. Lain. Neri. Neri. Nama orang tua Neri. Pekerjaan turut suami atau turut anjing edan? Mendingan turut anjing edan. Pekerjaan. Jadi pekerjaan turut suami. Itu Bung. Bung. Yang anjing edan mah. Tah, ayeuna akang nama asal jinggawe anggarnya. Asal jinggawe lah. Nah, geus ingat jinggawe tidak musikeun ini asuransi. Lahir asa can aya tahunannya akang lahir teh. Dewek mah iya jeung krisis teluk teh beda bubulanan. Dilahirkeun teh. Paingan atuh akang jiga kelek Saddam Hussein. Jadi geus saya. Awas anu geus dulu kelekna awas ya. Si asupkeun teh ka asuransi ah. Uriling di jalan pikir ngelebati jara rasa ngatetet terai pala somarang kanurek murah. Kajambi rek kadamantun ngahariring bari ngawi Sangka mereka banyaran. si abdi mah alim di kantun alim di kantun tapi ade di alim di kantun tebi Pikir melit kumarami di baca anu saurang mati sati tina hati lawang mang pasari kanu pulang.